naon lah. Ternyata teh cenah geus keneh wae atuh. Acan. Teu ngali suran ka dieu mekel naon. Lain kami teh atuh teu boga nanaon pan di imah teh. Sudah naon kumaha. Kali teu mau cai tuh ngalengoh we. Pen kudu nyangu, meureunang kudu usuk asak nanaon. Nyangu atuh nang bangga. Kadang nyangu pan suruh geus aya nu kamari kami ngalah. Lain cenah batur mah geus meunang bagian deui cenah ieu urang kan teu meunang-meunang kumaha atuh teh. Bagian naon maneh? Bagian-bagian naon? Eta teh bantuan teh geuningan ti pamarentah geuningan urang mah teu kabagian keneh wae. Nyaut teuing mun pamarentah di mana teh ah. Geus atuh kami rek eta lah balik heula lah. Heuh nya balik heula ke. Kami ieu gedeng deui lah. Heula lah musim hujan naon ongkoh. Heeh, jik. Bantuan naon lah. Bararing kumaha ieu teh. Lu budak nanyakeun eta makanya geus beak wae pake nguseup. Kumaha carana ieu nya aduh. Kejar teh kumaha engke tapi aduh palaur karurah deh. Bubur balik lah intinya ieu mah ke deui budak. Setengah batik atuh neng eta anak lah. Bener. Ari mereka mana? Mereka palurah nanyakeun eta bantuan batur Sumareunang cenah pan. Oh, ci ici oge tadi tes mararawa teh beasa karungan. Eta neng bisi ieu hujan eta nanti pakaian jahitan marek mangkat eta palurah nanyakeun. Si abahna ka mana tuh? Oh, ting dari mah di kebon da kita balik ulang gitu. Tuh wae da lah. Yang satu Terus neng. eta neng pakai eta pakaian ngan bisi kahujanan. Nya. Tukang. Ka main sia duh. Wah, kami rek kadinya teh ka palurah teh rek nanyakeun. Geus kene sing hujan rek kapal warna kumaha kami ke ka ditu nanyakeun. Udah pusing pan Terus balik ke itu. Can naon. Itu lasugan budak sinaneangan lah heula. Sementara mah geus kami ke kalurang. Tadi itu balik. Rek barang atuh kami Geus kumaha. kene geus di dieu wae ke kalurah mah ngarapugur. Nyarakeun wah bener mah. Kami geus dangdan kos kieu. Dangdan kumaha rami jur kitu anger we. Dangdan oge da maneh mah kos kitu. Bubuk batah. Kang geus dagoan di imah. Hasil mah da mah sahakeun deui atuh. Harap lah. Heeh. Aya ya wae. Lapar, Mbak. Kang Dahar, Mbak lah. Nang bantuan. Lapar ti bantuan ti mana? Maneh. Tirak. Wah, Wah bantuan ti mana maneh? menang duit yang beas. Boro-boro. Jadi eta geus eta kan panggilan. Geus, Ngabikeun ka saha maneh? ke Bapak. Kan tita ka ditu po, eta teh da panggilan Sok anak. susul ka lurah. Aing mah geus eta keneh batur dibarangikeun geus. Geus, eta mah geus rutup di sana. Aing mah Lu susul ka imana ka lurah, Bro? udah aing mah. Lu kumaha susul ka lurah na? Basiak geus ka ditu pan. Geus, Bro. Usum maneh di dieu lah. Nya, jahitan ieu we.
Pak Lurah dengan Ya ke mana, Mak? pokoknya eta bade ka bumi, Ka bumi. bumi. Bade naon? Ya eta bade naroskeun perkawis bantosan teh ya, Bapak. Berkawis bantosan. Mun Bantosan mas sadayana ge atos. atos. Atos ku petugas tos dipasikeun malihnya. Oge aya bagian Ya eta kan biasana bakal sok dipasihan surat panggilan teh. Eta atos kasih abah nah. terus dipasikeun sadayana ge entos dipasikeun nya ku petugas. Bahkan lurah ge ngecek atos nu mage aya atas nama Bahemon. Abah. Nya kitu nyamanya eta mah taroskeun ulah kasih abah. Ieu lurah nek kacai heula. Jatuh wawartos tuh dah Bapak. Heeh, engke taroskeun weh ke lamun teu eta datang deui ka bapaknya. Mun Bapak tuh atur ayo, Mak. Pak. Kumaha? Aing teh bebejas ontohon teh. Dasar emang. Nah, di guar-guar wae tuh. Segaring. Garing mah tuh gara-gara jual tuh. Enggak, bandara can datang. Biasanya pan sok poe naon ka dieu? Selasa, Salasa ini poe naon pan Salasa. Rebo atuh. Ayeuna Salasa ah. Ayeuna Rebo. Nya ngomong ayeuna mana ka mana? Lurah. Lurah Banyak sebanyak ternyata bantuan. bantuan. Heeh. Ya. Hah? Mau omongin nu mana ya? Misi lah. Lain komisi. Komisi itu sepuluh gampang. Gua pakai komisi ya. Komisi lah. Tah-tahnya. Ya mah aing kawirangan datang ka lurah nanyakeun bantuan cenah enggeus ku maneh. Mikeun henteu. Ai itu pan geus dibikeun. Mikeun naonna? Itu na ember, itu na di lurah. Nah ember emang. Lauk. Lauk Kada di dahan itu diasakan. Teu nyonyo acan aing lauk. Ada dinu ayana ka tuh arek ngakan lauk ngahungkul. Burang kudu ngejo naon kudu aya beas kudu aya samara naon. Lain bikin. Ikan. Kok apa tuh kayak ngusuk ke baturan nah. Udah. Lain nah, iya. Bikin. Terus ambak-ambak kana geus gampang eta mah kami neangan lah. Kudu ngejo Nah, naon. geus gampang ya kami neangan. Buru ayeuna kudu Itu lauk asakan heula sing ucing manten. laut. Atau kemana tuh itu asakan lauk lebar. Uang enggak. Tuh udah ku anak tadi. Bisa dijual di agak nyakan naon emang Iya mah jual iya gampang. Apa cenah bandara Jual orang ke juga teu duit. yang saya jadi kan kami neangan heula duit tah. yang karolah suka mari geuning di panggorengkeun cucunguk teh dihakan geuningan. Tanya dicunguk deui.
Pak. Aduh. Gimana nih Bapak? Iya, nek kacai. Ais neng mani di dinya. Bapak ada ya, Pak. Buka emang nek kacai. Lah, Pak. Bentar-bentar wae dosa, Pak. Gerak ayeuna putra abdi di tong ku Bapak. Tong loba omong ka batur mon hera bapak duh. Iya, Pak. Nah, mun mau kasar mah ngomong. Bukan lah, Bapak gitu kebijaksanaan teh. Bukan. Tapi tong loba omong Oh, lah. kalem lah. Gampang. Tong loba omong ya. Geus lah, Pak. Loba omong lah ya. Ya, aduh, mah, aduh baik itu nya. Bapak Nya. Pak, kenaon? Iya nyi. Ek babanyo. Aduh, ampura nyi, sugan teh teu aya nu ibak. Aduh, Ten belum nyi. tadi meureun. Henteu. Babanyo nyi. Bener nyi.